Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sadayana, wilujeng patepang deui sareng simkuring Alfian Ramdhani dina acara Warta Sunda. Jumlah korban nu maot akibat banjir bandang di Pakistan nu kajadiana di dinten poe Sabtu sasi September tahun 2022 teh awalna aya 57 korban maut nu ayeuna jadi 1.400 leuwih korban maut. Di antarana 400 jiwa nu maut nyaeta budak leutik. Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pakistan nyatakeun leuwih ti 2 juta hektar tanaman budidaya musnah, 3.451 kilometer jalan hancur, jeung 149 jembatan anyut atawa leungit. Banjir bandang anu ngagenangkeun 1/3 wilayah Pakistan oge sancana ditiheulaan ku 4 kali gelombang panas jeung sajumlah musibah kabakaran hutan. Karugian banjir Pakistan 2022 ngahontal 10 miliar dolar Amerika Serikat. Menteri Perencanaan Pakistan Ahsan Iqbal nyatakeun yen banjir Pakistan 2022 bakal nyababkeun karugian ekonomi anu ageng. Karugian eta patut 10 miliar dolar Amerika Serikat. Jumlahna dipihareup bakal terus naik bareng jeung proses mitigasi banjir. Akses ka transportasi di Pakistan parem kusabab banjir bandang. Ku kituna jalur evaluasi jeung pengiriman bantuan oge ngahalangan. Infrastruktur jalan sesak jeung jaringan rail geus rusak parah atawa hancur. Ieu hampir usaha urang pikeun nganterkeun bantuan sarta ngangkut korban ka lokasi aman, cek Menteri Luar Negeri Pakistan Bilawal Bhutto Jardir. Bilawal nambahan yen kaayaan tiasa langkung parah upami hujan ageng terus. Kaayaan kamungkinan bakal langkung parah kusabab hujan ageng terus di daerah ieu. Rupikeun sakitu warta anu parantos didugikeun ku simkuring kapayunan pamirsa sadayana muji ieu warta janten manfaat kanggo parmisa sadayana.